Seni rengkong kiwari geus arang deui. Aya nu nganggap di Tatar Pasundan atau kaasup di Kabupaten Kuningan dina aya oge ukur sataun sakali atau dina acara seren taun hungkul sumangga nyajikeun pidanganana. Rengkong teh seni asli Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen di Tatar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji pakakas paranti nanggung beasa bangsa rancatan nu dijieun tina awi gombong. Panjang 2 meter mun keur dipake nanggung sababaraha geugeus pare rengkong teh ilahna sok ngaluarkeun suara nu aneh hasil tina gesrekan injuk jeung awi. Ari nu maenkeunana nurutkeun Asep atau seniman rengkong asal Kuningan. Biasana lalaki nu geus sawawarna bari make pakaian adat Sunda model kampret lengkap jeung pangsi hideung. Diwuwuhan ku iket atawa topeng. Seni rengkong teh baheula mah sok dipidangkeun dina acara-acara tradisi, tapi ayeuna mah geus arang deui iwal tina acara turun panen. Wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.